deket musola tapi teu nyaho ampar musola kos kumaha, deket majelis salim tapi teu pernah nyana diuk di majelis salim, instruksi salat teu pernah ditolelin, itu kene Ramadan batur mah puasanya ngagoreng sangu sial jasa. Masya Allah, baheula mah masih kene ditutupan uncang-uncang kadele sukuna doang, kuari mah geus terbuka, kuari mah geus terbuka. Nu ngaran mabok aya di nyana, ngaran judi aya di nyana, ngaran maling aya di nyana, korupsi aya di nyana. Iman ka Allah ngan teu make aturan-aturan Gusti Allah. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha tetap la tufattahu lahum abwabus, mah dibukakeun lawang langit moal. Emang kumaha kitu kieu? Iza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut, ketika diangkat rohna ka langit sabada maut, fayuhbatu biha ila sijin, diturunkeun deui langsung di kadaraka sijinkeun. Bi khilafil mu'min, beda jeung mukmin, fatuftahu lahu, dibuka lawang langit, wa yus'adu biruhihi ila sama'is sabi'ah, diangkat rohna terus datang ka langit ka-7. Masya Allah, kieu lalakonna Kangjeng Nabi dongeng, cek Kangjeng Nabi, wahai para masyarakat, ayuhan nas, al-mayyitu tahduruhul malaikatu, ketika seseorang sakaratil maut, hadirlah di dinya malaikat. Urang ya bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana rajulu sholihan, di mana-mana soleh, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng, salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek balakal maut, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, kanat bil jasadit thayyib, ukhruji hamidatan wa absyiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh, keluar anjeun, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah, kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak ku malaikat, bari dicabut lalaunan, hai roh, keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit, keluar anjeun, sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjeun, biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri kodbat. Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul, haidara keluar. Fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja, teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun, ulah sieun-sieun dicabut. Tenang maneh, Rabbin Rodin Gairi Godban. Mantak jara senyum, mantak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kitu. Tenang bae, keluar, terpuji anjeun mah keluar ge.
jeung sing bunga lantaran Pangeran ridho engka eta teh terus bae datang ka hatta takhruja kaluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin kaluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi kaluarlah roh jasad mah dicegerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tu ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man hadza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge henteu geus teu dibukaan deui japalang malaikatna langsung nu ngomong atuh geus ngeunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip pan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker sagala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu ge sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus kudu dipersulit deui deuleu stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah boleh dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadit thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi ghadban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kadua kitu keneh cak penjaga langit kadua kula geus tititipan lamun aya ruh model kos kieu mah titah dilangsungkeun we dibukakeun langsung brat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu titah dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh kula geus tititipan lamun aya ruh nu model kos kieu titah dibukakeun tanpa ditanya derat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot bae asa moal kebal deui teh kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan
aduh komo nungges diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing masana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggih kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun biasa dipandian lah mayit nyana milu ka tempat mayit nggak tempat mandian di luhur nyaho nyana gitu aing nu mandian saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur dikapasan ku saya ku Amil cincin aing dicokot ku Amil aduh sial ta Amil usim cincin nokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dieu bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoun nya mun dua lapis bungkusan ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang geus aya di jero di dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge masyaallah tah ieu salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa na ge langsung dibuka blak 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 kaluhur masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoaan geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubur mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar Batang nya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar Batang ge Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula masyaallah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan saya semati di saya gegeuraan bae urang teh tah gegeuraan sebab urang geus kapanggih panjang Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanibatan kubur geus bayang gegeuraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang ge tak urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caah kakarak di pasangan doang ge nyai-nyaian caah langsung korolak kos gitulah kuarima jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina
teu percaya kana ayat-ayat, percaya tapi teu ngalaksanakeun. Bang kawarah ieu. Cak Allah haram mabok terus bae. Cak Allah haram zina terus bae. Cak Allah haram maling terus bae, korupsi terus bae. Malah tinggal sholat teu pernah sholat jana. Teu pernah puasa, teu pernah zakat. Asarek lila bae hirup teh. Nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula. Wastakbaru anha, sombong adigung-adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Ketika paehnyana cabut rohna kumaha eta jelema nu kos kitu. Fa idza kana rajul su'an di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi. Gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith. Hei aruh nu bau ku aing kambeuna, aruh anu sore sia, aruh anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di neraka. Hei anu buang kawarah cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijorek keluar sia ukruji sat kajrokeun deui. Masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu. Boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara. Ngageter-geter nagelain lalagaan. Ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang. Hei, roh nu buang kawara, tolol sia goblok sia. Bau aing ngambeus sia, nu aya dina awak sia bau jabrek goreng. Keluar sia, sat. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Henteu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat da geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat. Bawa ka langit tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya. Nyana tetep bae minta dibukakeun lawang. Buka pintu cek nu mawa kula tugas. Man hada? Roh saya. Roh jawara. Ada kali coba buku ini sebenarnya. Dibuka. Beuh Golkar aya. Waduh korupsi aya di dieu. Eceng gondok aya. Waduh geus macem-macem. Gas aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu model kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing maneh tugas-tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kallabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deresu teu nyaho padieu mah nyana nyaho. Ngegelenggeng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae, maling teh kapan haram tapi terus bae, menganiaya teh kapan haram tapi terus bae. Kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit.
teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu model keus ieu teu beunang liwat ka luhur. Turunkeun ka hadap. Ialah iza urja bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut payuh baktu biha ila sijin. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit. Langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka sijin. Tempat tak ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat. Berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imah. Loba hayang. Sagala men tadi anterkeun. Tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Ayo aya. Kalek malaikat. Malaikat teh kudu ngalengkah. Tak cicing jas ya. Neuleuh nyana. Tu jasad aing. Aya nu calangap bae, nu mendelik bae. Kruh kafir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih. Kunaon aing calangap bae sakieu teh. Nya ngomong sorangan. Dipandian langsung beres. Bawa ke pertengahan langsung dibungkus. Tetep bae nyana asup ka dinya. Nu jore nu bagus asup. Bawa langsung ke kubur. Mulai ngejoak nyana di jero kubur. Sebab nyana nyaho bakal disiksa. Hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa. Poekna nu pohara jasa. Langsung ditatabankeun. Beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh. Wah, aing bakal disiksa nyaho jasa panas. Bos beres. Iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus. Datang ka irahanya na disiksa, datang ka terus di alam barzah teh, datang ka kiamat. Ente eren disiksa, dibonggol disiksa, dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa. Masyaallah karim. Lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel, rencana makan isuk-isuk di Inggris, sore-sore di Prancis. Wah, mun di urang mah Jakarta, Bandung, Surabaya, terus-terusan. Lu tadina transaksi berbagai kota. Dina tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna. Pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta. Aya orang Jepang, hayang orang India tinggal ngebel bae. Hayang orang negro sekalipun aya. Terus dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah. Ieu nu iileueun. Anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nyana jadi gubernur, nyana jadi bupati, nyana jadi camat. Nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae. Ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama. Anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim. Atur ku sia tah mah urusanana urusan dunia, tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu. Sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram. Asal haram la tufattahu lahum abwabus sama. Modar sia bal dibukakeun lawang langit. Korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae. Los aing balain teu kalarang, ai sia keur hararaya mah los bae bae sia la tufattahu lahum abwabus sama. Aisyah daek mana zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah, zolim rakyat ku sia, peret ku sia,
sia keur kawasan bae oh sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang dayat mana nu ngalarang keur bojohna sia keur boga kakawasan bae sia la tufattahu lahum abwaabus sama geura modal sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah sakadar ngajelaskeun doang geura modal sia DPR geura modal sia pejabat anu sok kazolim ka rakyatna pae sia la tufattahu lahum abwaabus teu percaya pae sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulang ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh sarwana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah iya sih ada lain lalawara ya la tufattahu lahum abwaabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae Masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa jak kasalahan anu jelas mah geus eueuh dijelaskan lu mantap ansor kabeh nu mantap kabeh tentara dek siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus bugu banser mah geus bugu pagar nusa mah siap untuk membela Gus Dur dah embung kunaon takut mati cek dia pae aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cak Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu mantap nyana tita jadi presiden kesalahan datang aku kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto saya tidak benci. Amin Rais tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais. Segala kos gitu doang. Kan eta mah di setting, di videokeun jelema nyaho kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais. Suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci. Justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di sorga Amin Rais ke neraka eta kok kituna doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embungan nya masalah amat nya tanda keselamatan anak datang ka kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah ya kolot urang mah di ditu aya paeh embung batur kita tangga ge embung jarah ih itu ge kiai anu bohol anu hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah tapi Gus Dur terus baik datang ke geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kebagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil dua mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese jaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkan nu bisa mencairkan tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah henteu isi ngajalankeunana lantaran cewek malulu kondebe pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain deuleu banget deuleu susu pan teu beres mah geus pas ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yuk deuleu tolol aduh itu beres ya paeh la tufattahu lahum abwaabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini
nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama. Masya Allah datang ke akhir hayat di sana datang ke kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Engke kiamat sanggesa kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para ambiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas ambiya ge kitu keneh para nabiin ialah para siddiqin para syuhada para sholihin aulia Allah cararang nya nama eueuh geneuk maleuk-meuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana diropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nya nama hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nya nama terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae jus-jus nu katarajang ambalayah loba anu parargat loba. Terus di akhirat engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah, iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan. Musyrikin teh nyaho jalan, kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan. Termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan. Teu nyaho jalan kulantaran teu nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan watu ambalayah nya ana silitanya di kabar sia kami mah ka kulon heuy lain ka kulon masarna mah tu wetan heuy kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayah watu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya di kaler cenah aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan ieu tapi ambiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil siddiqin syuhada kitu keneh para aulia Allah kitu keneh ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yas'anuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur ieu teu kagolkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yas'anuruhun murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka golkar lo bawa mama atoh paingan poek mama sarua ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat haji urang ka mana aing ge puyeng puguh ieu teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka golkar ulah ngomong ke situ tolol
aing keur bingung sia ngomong kos kitu tambah bingung aing. Lain kula ge pan diajak ku mama, cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat da ieu ka mana? Ya pasti ka neraka geus kieu mah. Sia tah mama golkat. Aduh. Nah, iyalah datang ka masa. Para mursalin karena gawa ngadagoan ambia sidikin suhada aulia solihin tararenang ulama darariuk dihareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae. Di dunia na kasihan sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntil anak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntil anak nah kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampekeun digaekeun deuk henteu jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu wali mah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh tiis najakna ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis jasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas kaleh ku cacing bade ditanya tiis sakieu di embel kiai nu ngridit panas eleh ku cacing tolong kiai eleh ku cacing bloon panas sakieu tuh wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur teu masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah ilah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah atigung sombong teh daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin musyrikin berbagai agama-agama di luar agama nu dipikarido ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ieu bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok geura onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntah teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntah teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana diletikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngan ieu mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum moal asup sia wajan ku kumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual na iya ge sarua ku mual na asup ka sorga sia datang ka onta asup ka liang jarum kunaha eta teu mungkin onta bisa asup ka liang jarum sebab onta gede
liang jarum lentik ieu ge sarua moal mungkin sia asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna ontar ka liang jarum masyaallah bahasana pohara jas wa huwa ghairu mungkin maka gaduh lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kekufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang disesih model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nyana ngagunakeun mutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa aya tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah beliannya sih ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh duh ka sorga teu mah sapi-sapi acan mah cenah ya rugi aing atuh bener bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ieu mah ieu lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel buukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna gedekon ngancul dan ngomong lurah di ada panas ulah ngomong sia keur ieu ge sia zina teu ngomong alo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah manoh geus lecet cenah kagarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana aduh Allah eta kagarek lurah itu komo bangsa nah mali caritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di narakana diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel beuh mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah ka luar negeri beuh anu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teh nyawana naon mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapagkeun make Rolls-Royce di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan emang kumaha emang sia paling ka losmen hareudang teu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu
besi urang henteu betah menu daerah Indonesia dibere, menu Malaysia dibere, menu Singapura dibere, menu Australia, sadunya menu aya kabeh. Kos kitu, mata kula teu betah harita jadi jelema sugih. Kesel loba aturan. Didinya awewe ambalaya sadunya aya titah milih. Dimerekan disusuna di dia Indonesia, disusu dimerekan di dia Jepang. Oh, di dia India, waduh, Amerika, Australia, wow, budak. Siapa yang dengar cerita ti aing we nya helanan lah. Masyaallah, lantak aing teu betah, itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula. Tah, emang kumaha itu? Lalakon eta, saha bae atuh eta du di hotel eta. Bow. Bisnisnya ke bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kosa itu atuh bisnisnya ge jual beli senjata Adnan Kasogita nusok didi bisnisnya ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnisnya ge geus lain bisnis butuh bangsa bisnis batu bara. Aduh bisnis Mas Tono mutiara, masya Allah. Orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipake ku urang saminggu bae di ambean bau bentak. Batu nage geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokona mah nu penting mengkilap bae geus lah. Lompat orang ke Jakarta, tunggu nanti pemainnya datang. Jol ti Australia, jol ti India, mawa nyana jamrut India, mawa nyana batu Australia, mawa nyana batu tiki itu berbagai negara. Anu ruby asli, ruby binur, sebetulnya oka ruby binur kan. Kemudian tuh non gitu ngaranna sapir. Oh datang, tanya, iya nu leutik ieu 100 juta, nu ieu 300 juta, nu ieu 500 juta, nu ieu 1M, nu ieu 2M. Atuh pan urang mun bisnis kos gitu, bogo imah ge doyong. Imah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh. Kelas-kelas batu mutiara, masya Allah lain lalagaan. Mun urang masih kene kurang puas kene we, nanti sebentar lagi telepon. Berbagai negara-negara. Urang mah tuh paling hebat Kalimantan. Ya. Paling hebat Batu Garut. Ya. Atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna. Tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu. Waduh luar biasa. Pohara, wah, aya deui batu teh. Ieu batu lode, ieu mah hideung keneh, ke saminggu bakal hejo. Angel ternyata tahunan. Ieu nu kerlep-kerlep ge, ieu Kalimaja. Aju dibaca ku jelema anu cadel Kalimaya. Maja teh kos itu teh. Maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, Kalimaya Australia, Kalimaya India. Jo datang ke urang, kaliru urang. Oh, iya Kalimaya, iya mah India. Oh, iya mah Kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah Kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di Maja, masya Allah. Hayang sabar karung nyokot sia di ditu. Ambalaya di Maja. Bawa kurang ka dieu, jateting seger lip. Atuh sia mah nyokot lah di luhur jalan. Tetep mahal nu asli nama. Kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang, datang langsung ti India. Aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia, bawa langsung ke Jepang, dibuatlah di Jepang sedemikian rupa, dibawa deui ka Jakarta. Nah tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di Kalimaya di Maja paling ge nilaina teh 100.000, 200.000 sagede kieu, geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta. Mentak mahal amat Kalimaya, neangan orang di Maja nu mah aja atuh mahal bisa.
Siapa yang anak kamajade paling kebo aya di ditu. Geus kaluar ti Jepang, geus kaluar ti India dibuat. Urang ge moal nyaho, nu makena saha? Tuh nu makena SBY. Nyana geus kikieuan bae, oh ini cenah dari kali gitu. Bohong, nyana makan bagus. Nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih. Mun saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok. Nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana. Eta mah nyana make nu susah bae ka urang bebejana. Emang nyana ngaji di mana? Nu ahli tasawuf yang bungeun make nu jore. Atuh kitu bae sih ukuranana. Cenah nyana mah make nu jore bae. Aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing. Deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana. Kiai bae nu tasawuf bungeun make nu 100 200. Eta kiai. Mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah. Cak ge ngaji kok teu ngaji. Jokowi irham mondok kana. Teu kacaritakeun santren janya mah. Eta mah ka urang bae kok kitu leugeun ge engke korupsi teh bae. Atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi. Atuh kuari ge menteri-menteri nanggeus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi. Ye, mong kumaha? Ieu mah pada urangna bae lah ngomong. Saya masuk aju kitu ih. Ya kemana ya ngaji? Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. Sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel, tinu mewah ka nu mewah, tinu megah ka nu megah. Carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa. Aya nu aya cayan, aya nu dikompa, aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema. Panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak. Atuh pan kasuringan mah lain. Disetel kasurnya nama, oh ieu teh panas tiiskeun, oh ieu teh tiis panaskeun. Masyaallah. Geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugih man nu mantep ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran, ketika jadi menteri janji nama ngan saperiode deung tapi naik deui bae, ketika jadi presiden mah komo nomor hiji. Aya nu saperiode doang haju eureun moal aya. Mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui. Ku sebab naon? Ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantep. Emang urang gitu hees. Aing di mana hees? Wah, itu kasur tuh. Ngeunaheun hudang nyeri. Urang dikitu-kitu ngebul kasur. Pamajikan ngomong, emang sare didinya, oh bung, saya 2 tahun mah tadi poe, cek jeung teh paingan, teu teas jasa nyeri awak ieu. Bareng di deuleu tumbi lama lulu. Aduh, budak kan tumbi geus incuan di dinya. Kaselangan. Kebatak urang mah atuh pae ge atuh sabodo lah Gusti. Tapi deleukeun bupati, deleu gubernur, deleu presiden. Lu mantaknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bak pusing saya mikirin rakyat teh podol sero. Lamun nya ge pusing, sakreueud atuh gantian nyuruh saya jante. Berarti kan dibalik pusing aya naon? Kitu bae sul hese-hese. Wah, cenah kieu ci lain kos kitu, lain kos kitu kumaha? Emang kos kitu. Nah keur carita kangeunahan dunia. Oh, boga imah di anu boga. Wih, di ngeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparanna nangis sese nyaritakeunna di luhur selimut nangis luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat dikanarakakeun dibere penghormatan. Kumaha di nerakana? Lahum min jahannama mihadun, tetap ka ahli neraka. Di neraka jahannam teh aya permadani amparan firash. Wa min fawqihim ghawash. Di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaanana Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nar. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput da ge seuneu.
berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut mintu pake bae penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal make pake cek malaikat malik pake sia ulah teu dipake disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut masyaallah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin kitulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan seuneu di luhur make selimut seuneu titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mangambeu ku ari ge ambean malaikat teh kana roh urang teh kaambeu urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambeu ku malaikat seungit ambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeana zikir nambahan kaji penti rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu nu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu kadituna falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus huisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia nama geus beraki-aki teu kudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamurrum marus percis okos mega bae leumpang gunung ge engke baleumpang yuk ku balikat isapet rat lelempangan ka kakale aju
Watarul jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marra sahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasuk ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna sagede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Langsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plek. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabeh ditanya.
bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja kabelah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu teh Jogja deui isi jalan lu mana dekat Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dia supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya na mah ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon ieu budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh geus otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh sia mentana mio sabareh tah mio sia diberi kemana mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bemodel Yahudi teh geus kos karar itu bae belikan menang meureunanan setengah bulan bah belikan motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui geus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali padahal mah nanya nyaun jangan umang melikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah ja Allah nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu
sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu menang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyao cek urang teh atuh coba bae Gusti kanyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik di nyana ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formil dipanggil eta geus teu bares tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi tuh wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya
geus teu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Di kampung Melayu mah geus pohon, bapak biasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya. Walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Walanas alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya. Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussan alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek. Siana nu teu daek, falanakussan alaihim. Allah jaritakeun, neunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas alannal mursalin, ditanya para mursalin, ditanya para wali, para kiai ketika orang dikahareukeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititipan emang teu nyampaikeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana ting rame? Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya, aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu. Sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-Gusti maha uninga, abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI. Eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia. Goblok sia. Hudang mah hudang tapi ngan kiai doang. Tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngajina nyaho, aing ngadengekeun nganyaho, haju ngamalkeun nyaho, penting sia hudang haju tahajud. Aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Oh nu gaib jeung aing mah. Aing nyaho ka sia narima ti kiai anu, kemudian sia ngamalkeun. Geus kebelah dia, belah dia. Ya sia. Zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna. Pernah sia ngadege urang teh kiai? Pernah. Ngamalkeun. Gusti maha uninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia? Abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik? Aya tuh itu. Sia ka di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe
emang aya nu minggu bae aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti dek kuas wa ma kunna ghaibin udah gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh ndak lompat ka mana sia ayo sia dawe wamakun lagoibin waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan dek lompat ka mana ya ini dek lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nya lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan-pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek joreng nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang let keteuy ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi
geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah melotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal Nyi Hajina heuy mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu dirinya bae lanang eta melotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia aing bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nuku urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa tarohana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik koop biasa geus sababaraha kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge rabe nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulangan besi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulangan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak
ayo heula ke kurang aing kurangna sameter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah. Lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha. Begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek. Gegera dikajakeun. Naon cak dibeu ulah bomong. Berat. Anta tadina ka ditu kok jadi ka ditu. Salam. Surat letik mah eusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eusina eta tah letik jasa surat asal ketei ka dieu naon teh cak Jibril ulah long lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek yana aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana anu mata ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta Ji, atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi itu lagi main simplong melulu ya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayka. Assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Aya sia, kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rewel. Jibril salametkeun. Masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq. Sibuk biasa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh
padopan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep, bangona mah aya. Pasti tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril, cabut. Sih ti kalekep kunaon? Kredit cek kira teh. Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah yeuh jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi, yakni yaumal kiamah al haqu, timbangan nu jelas, nu hak, nu nyata bakal dipasangkeun, urang bakal ditimbang. Ima urangna langsung, wa ima amalna, wa ima bukuna nu bakal ditimbang. Nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana. Haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta. Mun urang ditimbang bagus nikmat amat. Ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun. Ih nu rempan mah timbangan urang jorek, Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang. Apa teh kalekep eta? Tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa. Masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang, disafaatan ku Kangjeng Nabi urang, sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad makanna wallahu a'lam.